parah nih. Baca, ngontong ngarek PHP atuh hirup teh kos aing. Ngobrol lah ini ngobrol. Dulu mal, hirup teh kitu wae. Kadai habis. Sing kikiraan atuh babaturan datang teh bisa diangkor si kieu aing. Salah, pakai kacamata teh. Lain teh salah aing teh teh caritana teh anu dagang kacamata. Geulis pisan. Pira ku aing meuli kacamata hiji mah beuli we ku aing 5 dibagikeun kata dina mah meuli 2 alas aing teh. Disesakeun 5. Abong nu ngajualan nu geulis oh. Pan heuh karunya. Ya pe lu maliap. Aduh aing bujurnya. Aing hiji mah teu hiji. Heuh sok pake. Ya. Yo. Uang ulin ka awewe awena teh geulis. Aya 2. Tapi ieu mah biasa aing geus tepet. Ya nu aing atuh pira ku nu batur aing make. Ya buat. Iya apa tuh? Nama tuh. Atuh kan itu jalan. Kan itu jalan. Kos nu edan pisan atuh. Anjir, nah ieu teh Bobe Mang Doyok. Asa teu percaya aing Mang Doyok boga Alfamart. Ganeng atuh mentong ibur. Menang injeum aing ngarenta. Bagoy sugan aing teh heueuh we bener sorangan. Buru go. Pan aing ka awewe penampilan. Anjing ieu mah aing meunang awewe geulis atuh euy. Buru. Hayu. Bukan cina. Yok, ya. Urang jeung duit Ya store bank euy. Nah, sia manginjem duit ka aing salah wae pan aing teh usaha-usaha. Store bank. Sanes ngalayat. Aing ge pan kamari geus bebeja ka maneh ge ka oto ge aing ge can setor sarua aing ge boga setoran boga hutang cek aing teh. Ye. Jang store bank. Ai sia aing meuni kudu ngamuk wae ngomong ka sia mah aing meuni pusing sia mah. Aing mah aneh yo ka maneh aing mah kudu we ngapasya jeung aing mah sia teh. Cik atuh ceuli teh kehet pasang sing baleg sia teh. Sia anu budak nama kunyuklin aing. Ring saharna pake sia teh. Wah, anjing na jadi kana ringsar goblok. Sia lah. Aduh, doyok acik. Pagawe bang anjing. Kumaha tuh sia mah anjing. Anjing tuh. Cicing ku aing ngelayanan cicing. Weh, waduh ayok. Aduh, Damang di situ wangi. Oh, tas di Situwangi? PLN-nya. Ih. Telepon tadinya. Ha, pan si Ahmad di Panawangannya? Panawangan. Calik atuh calik. Aduh. Punten, Mang Budak. Yo, nah erek masang listrik di mana ayeuna? Di Perum doyok. Ieu teh tadi teh aya nu nelpon ka Perum. Yo, kumaha ya aing wayang tuh pangtangankeun heula. Cuman tadi nang sekali ieu. Ngatalangan naon kunyuk si Ang mah ieu mah masang listrik di Perum? Acik sia jeung babalada anjing. Pan empen ya aku teh jeung empen anjing. Iya, mah listrik ek masang listrik di Perum kehe lain naik lagi hutang. Iya nya, sing teuing aing. Ye, wadoyok, ai Perum teh belah ditu teh belah dieu. Oh mantri, Mang Jack mah di paling ditu, Mang Jack mah. Di ditu. Mang Jack mah di ditu, Kang. Yo, Yo, erek masang listrik di Perum Ang, Perum mah dilanda di dinya tah. Perum mah di dinya. Di dinya. Siapa doyok lah, di tiang mah ka ditu. Mang Budak mah bohong ka dieu mah. Heeh, siap ya. Yo, siap. Yo. Ayolah, mangga. Yo, mangga. Alhamdulillah, mah doyok pinter maneh ngahuntuna euy. Aduh, tah kudu kitu, kudu saling menolong jeung teh mah. Cur sia, kunyuk. yo. Soang nem komen bola. Aing ge entas bieu nempo dina HP tah. Ih, hiap si kaburu ngeusan. Hicip, hiap. Hiap anjing kitu teh. Eleh Persibna ge kayak 2 hiji. Cek teh moy cang-cang pisan ka aing. Halah mas aja ngopi mah, aing loba duit. Aing ge tas di warung, tas le Persib, eleh hiji 2 hiji ai sia. Pan ayeuna jadwalna Persib jeung Arema. Jam 4 aing kaesan ku yop. Hiap. Gon anjing jodoh gue sama anjing. Hiap anjing. Jekok bener. Yo, bujang. Pan ayeuna teh sarek jam 6 kehet. Sia teh kumaha tuh? Baiknya jadwalna ayeuna mah. Enggeus tah 2 hiji. Cek saha poe Senin. Ngomong anjing 2 hiji gitu sia anjing. Wah anjing aing gara-gara kaesan.
pernah nang ka aing anjing.